Olah hayam dikieukeun mah biasana sok rowog kana dahar budak teh. Heueuh besti poe ayeuna teh tenana arek olah daging hayam jeung ceker-cekerna. Biasa lamun misalna daging mah jang budakna, lamun ceker mah jang indungna. Ieu teh tina kulkasnya besti, jadi ku tenana teh dikumbah deui. Nya bari jeung memeh diasupkeun kana kulkas dikumbah, tapi pas kaluar tina kulkas mah kudu dikumbah deui. Ieu ku tenana dimarinasi make desaku bumbu marinasi nya 3 bungkus, soalna hayamna kur 1,5 kilo. Lamun misalna si bumbu marinasina geus asup kabeh dituluykeun make ketumbar, ladaku tuluy make bawang bodas jeung tambahan kunyit. Ditambahan kunyit bubuk, tuluy diauran kalapa, diuek-uek we diaduk-aduk, ditungguan setengah jam. Ieu teh besti videona teh kapotong-potong da ku budak galing meureunan dioprek. Ieu teh geus diceungceum salila setengah jam nya besti, tuluy handapna diamparan heula sala mame seungit. Lamun misalna geus diceungceum setengah jam kieu mah tuluy pindah-pindahkeun kana presto besti, disusun nya sing rapi. Lamun teu rapi teh sieun teu mahi we besti, wadahna da leutik dinganan pangukusanana. Ari si daging nama emang dibalur ku kalapa. Nah lamun si cekerna mah henteu besti, engke we luhurna dibalur ku kalapa teh. Tuh cekerna geus asup kabeh, tuluy ieu teh ditumpangan deui daging aya 3 siki apa 4 siki deui geuninganan diasupkeun kadak we ieu kalapana dieurihkeun kabeh ditutupan. Asa geus lila tenana teh besti teu olah hayam dikieukeun, biasana mah kan digodog gitu nya, ayeuna mah arek di presto we meh hipu. Heueuh besti, lamun misalna di presto mah 10 menit oge langsung hipu geuninganan teh cara digodog biasa. Hayam jeung cekerna geus ngentep na jero presto, ayeuna mah tuluy ditutupan pindahkeun kana luhur kompor langsung dicetrekeun. Biasana tenana mah lamun misalna 10 menit teh ti prestona ngagolaknya besti, ti prestona ngahiung geuninganan. Lamun sesa cekerna mah ieu arek diasupkeun we kana kulkas jang engke nyieun sayur sok. Singkat carita 20 menit kemudian ieu teh geus asak, tuluy dibukakeun sieun ngabeledug sabenerna mah, tapi tenang besti geus biasa tenana mah make presto mah. Pas dibukakeun teh besti seungit daging hayamna menyeruak ka mana-mana. Lamun geus asak ieu teh besti ulah langsung disanguan, tapi kudu digoreng heula, soalna lamun misalna teu digoreng karapana moal garing. Moal geuninganan besti cekerna mah menikat hipu ka tulang-tulang. Ieu teh sabenerna mah si cacingna jero lambung teh geus berontak besti, hayang diisian da bakat ku kabita ku ceker lain ku dagingna, diasaan teh emang hipu besti meresap kitu kana jero dagingna teh si karasa kalduna teh. Tidak perlu waktu berlama-lama ayeuna mah bestinya, heueuh teu kudu digoreh-goreh wae, pindahkeun heula si prestona ka belah handap. Tuluy ieu si katelna ceumpal, soalna tadi teh geus manaskeun minyak, bakat ku teu sabar. Apanan geuninganan besti, lamun misalna geus manasan minyak ieu mah tinggal cetrekeun komporna, tidak usah menunggu terlalu lama, diasupkeun we langsung si hayamna teh, tapi dipilihan heula mana dagingna ajang budak galing, mana cekerna anu jang tenana. Tapi anu awal diasupkeun mah biasa we dagingna, jigana teh tenana teh kurek ngagoreng 2 siki, sesana mah arek cekerna we sing rada loba. Entah mengapanya besti tenana mah kana ceker hayam paling resep, tapi kana dagingna mah rada kurang teuing kumaha. Nya bari jeung sebagian jelema ngomong cenah ceker hayam mah jorok paranti nincak kene kana taina, cenah tenana mah henteu besti, teu bisa kitu, penting mah cekerna ngeunah da dibersihan heula dikumbahnya. Namun misalna di kadeuketan mah modelan kieu teh besti isi prestona teh warna kuningnya, heueuh teu ieu teh dicampur deui make kunyit bubuk. Tah lamun asakna mah modelan kieu besti ieu teh renyah luarna dalemna mah anu penasaran kana rasana geura sok nyieun besti.